Wah, Aji kacau. Kacau Aji kacau. Datang sia mah kacau. Alah, aing nu ripuh nama aing. Alah, lain naon Aji nyaho budeg di jelema teh. Nyaho aing budeg, sia teh Aji budeg aing nyaho. Wah, kacau Aji. Hah? Buat cager-cager Aji moal. Nepi ka kiamat datang oge. Wah, garanya ku sia tempo da budeg Aji budeg sia teh. Budeg sia teh budeg. Aing geus lalaju dina YouTube Aji. Budeg sia teh kata ka aing, saha nu maot aje. Pasti anjing pasti teh. Aing nyaho lah. Bapak maneh maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha maotna gitu anjing aing nyaho. Aduh, liper. Kututut anjing tutut. Alah nyaho anjing kayak kitu sia teh. Tutut anjing lebok sia. Nyaho sia teh tutut anjing sia teh. Geranya ku sia tempo da budak anjing budak. Moal cager-cager moal. Bolot sia teh. Nyangakeun sia mah pangabaktos Gusti, geranya tempo geranya. Diterima. Bulan tah. Cek aing oge anjing. Budak anjing, budak. Tutut lebok anjing. Kumaha Gusti? Dong dijawab percuma. Diterima. Nona teh. Tutut anjing tutut. Hakan ku sia jeung cangkangna anjing. Ubek balongna ku sia. Kere tututna kere ku sia jeung cangkangna. Nona duh, kita ka aing gerenya merong gerenya. Kita minta tulung ka aing merong gerenya tempo. Gerenya diterima. Nona tuh merong gerenya gerenya tempo anjing jeung bokeun. Gerenya siapa tempo heula tuh. Geranya merong ka aing gerenya minta tulung ka aing pusing. Gerenya geura. Ya. Cek aing oge anjing ya. Aing mah nyahoan, cek aing bakal nempok aing. Bakalan. Beuh anjing. Bau bangke sia sungut teh. Naon cenah? Cek dunungan teh, kumaha anjing. Naon cenah? Tutut. Lebok tutut ku sia anjing. Oh, alhamdulillah atuh. Aing ditampi mah aduh sia anjing. Ditampi, aing tutut ditampi. Alah. Nuhun alhamdulillah da kitu da si abdi mah deukeut jeung dundungan. Iraha maotna. Naonna iraha maotna. Wah, aya we pun bojo mah dirorompok. Alah, ngajawab pamajikanana. Aduh, teu nanya pamajikan sia henteu anjing. Naonna teu nanya pamajikan sia. Oh, insyaallah. Engke upami jisim abdi tos nyase ameng ka bumi salira. Tenang, ai diajar ngaji maka abdi. Insyaallah ku abdi diajar alif-alifan. Nya Gusti. Tuh ceuk Gusti ge nya anjing. Gusti teu ngomong teh naon nya janji. Aduh. Alah. Naon teu. Oh. Dua pun anak mah. Teu nanya anak si Haji. Nya hiji pun bojo mah. Alhamdulillah ayeuna teh nuju dagang seblak. Icalan dagang seblak. Seblak ceker jeung seblak tulang. Teu nanya Haji. Dan teu nanya aya 2 rupi. Aya nu lada, aya nu henteu. Teu nanya ke seblak Haji henteu. Is upami lada karetna 2. Ciri nate upami teu lada karetna hiji.
tak upami nu teu ngangge karet tak eta teh bangkrut. Si anjing. Aduh anjing aduh. Teu nanya pamajikan sia teu nanyakeun seblak anjing. Lalaki jeung awewe pun anak mah alhamdulillah kumaha nya sakola atuh sakola anu ageng lalaki sakolana teh di PAUD nu ageng tah nu alit mah awewe sakolana teh di SMP jabati budeg teh gelo anjing teh balik anjing nu gede di SMP nomor 2 di PAUD dibalik seblak sanes dagang tutut dagang seblak lain urusan seblak anjing urusanna dibalik anak sia nu pagedena di SMP nu kadua di PAUD aya nu lada aya nu henteu kumaha karet si kabdi oge aduh alah urusanana anjing SMP jeung PAUD anjing panginten eta mah karet nah hiji pegat janten sanajan hiji ge lada jigana nu hijina pegat teu urusan jeung karet anjing rek karet pegat rek karetna naon kumaha sia anak sia tibalik anjing tapi nabi teh aing urusanna jeung anak sia goblok lain jeung seblak anjing dengekeun ku sia anjing kabina teh sia teh anjing oh sia sirik budeg atuh poho insyaallah sanes waktos abdi ka itu diajar ngaji da abdi teh ke ustad anjing aduh kabayang dititah dakwah ka Don Macul aduh insyaallah nya urang tina alif-alifan we tina alif-alifan da abdi ge diajar ka Bapak Haji Yayan ti Tanjung Sari anu gangguan pesantren ti Tanjung Sari diajar ka Bapak Haji Yayan nya surup nahe mantek nahe naon teh nahu mantek bayan madi eta diajar bulan insyaallah ke ku abdi di pasianda abdi teh kieu ustad nya osok tak bulan naon nenek oh dakwah alhamdulillah teh panggung ka panggung teh lumayan da abdi mah tarang ngahargakeun non teu ngahargakeun tarang ngahargakeun naon nenek ke hiji-hiji atuh abdi rieu teh si anjing eueuh nu nanya hiji-hiji anjing aduh alah hayang teh aya gelap ka bentar sia amin mudah-mudahan insyaallah aduh amin si goblok alah insyaallah ke abdi upami salira hajat ke ku abdi pangdakwahkeun degekeun ku si anjing lamun sia dakwah di maing heung sia keur dakwah dina panggung keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing dihandap panggung sia dina gaji ku aing sia keur assalamualaikum aing dihandap gosrek tah kitu atuh ngadukung ngadukung nya si anjing diuk anjing ieu moal bener si teh moal bener ulan teu ngomong tah dengekeun hayang-hayang teh mending aing ngomong teh sia teh dengekeun labok anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si anjing aing mencus disangka bedug aduh